Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun manin taqodo wudu'u haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mashabi wa amruhu wa yahrumu alal junubi sittatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mashabi wa amruhu wa lubsu bil masjidi wa qira'atul qur'ani lan samalihe haram maca Qur'an. Wa qira'atul qur'ani jeung deui anu kagenepna paharaman jalma anu keur junub teh nyaeta haram maca Qur'an. Jadi berkaitan jeung Qur'an, jalma anu junub boga tilu paharaman berkaitan jeung Quran. Kahiji haram nyabak, kadua haram mawa, katilu haram maca. Tapi jalma anu junub haramna maca Quran teh dengan syarat-syarat nyaeta 7 syaratna. Hiji lamun bae aya nu dibaca teh nyaeta mangrupakeun lapan, artina nyaeta aya suara anu nyaeta didinya jadi huruf gitu. Jadi huruf hijaiyah. Lapan teh sautul mustaqilu nyaeta hiji suara anu ngurung ala badil hurufil hijaiyati. Jadi ngabentuk lapan, aya harapan, aya hurufan. Ya, termasuk jalma anu pireu. Termasuk jalma anu pireu, anu mana ya namun sama ketika manehanana isyarat, anu isyaratna mere harti bahwa eta teh mere harti kana Quran, maka eta dianggap maca Quran. Eta dianggap maca Quran. Lianna isyaratahu, karena isyarat kana maca Quran keur jelema anu pireu eta teh muqtadun biha, dianggap dihitung maca. Kecuali teu dihitung maca isyaratna jalma anu pireu teu dianggap teu dihitung maca dina 3 bab. Hiji nyaeta dina bab salat, jalma anu pireu tuluy isyarat. Tuluy isyarat. Isyarat-isyaratna isyarat kana ngomong, mangka teu batal salatna. Mangka nyaeta teu batal salatna. Lamun jalma anu pireu kan teu bisa ngomong, tuluy isyarat-isyarat kana maca Quran, eta mah teu dianggap. Ari dina palebah paharaman maca mah sanajan aya ku isyarat oge jadi maca. Lamun dina salat mah lamun ku isyarat kana nyaeta maca, isyarat kana ngomong eta teu jadi ngomong dina bab salat mah. Kadua nyaeta dina bab ngarempak sumpah. Lamun ieu jalma anu pireu ngomongkeun kana sesuatu padahal manehna teh nadar moal kitu,
tapi diomongkan omongan anak ke omongan isyarat kerupir teu dianggap ngarempak sumpah, teu dianggap ngarempak sumpah. Geus aya namun tadi caritakeun tanya yang mah yang ulasan sakilas saterusna ieu namun masyaratna jalma anu junub haram maca Quran teh nyaeta anu macana minimal kadenge ku sorangan lamun aya namun mah teu kadenge ku sorangan lamun teu kadenge ku sorangan adzan walaupun aya lapadan ngabentuk lapas jadi huruf hijaiyah teh gitu tapi henteu kadenge ku sorangan adzan kumaha dikunyam-kunyem diwir wungkul ari sora eueuh tah teu dianggap maca. Jadi intina mah disebutkeun maca mah eta minimal kadenge ku sorangan. Saquran nu dianggap maca eta minimal kadenge ku sorangan. Syaratna teh urang babacaan dina salat rek anu wajibna rek anu sunatna bisa cumpon eta rukun salat anu bangsa omongan anu bangsa ucapan di mana-mana bacaan anak kadenge ku urang maca Fatihah kudu kadenge ulah dikunyamkeun wungkul maca naon teh takbir kudu kadenge mun teu kadenge teu sah maca Fatihah mun teu kadenge teu sah di dieu loba keneh nu teu apal ieu teh najan aya namun teu nasabina. Jadi ketika teu kadenge ukur dikunyam-kunyam wungkul teu kadenge eta sora bacaan mangka teu sah takbirna. Ulah ngajungjungkeun leungeun ieu ngunyam wungkul. Ya, geus dibejaan bahwa nyata teknisna teh bacaan-bacaan dina salat diharewoskeun ku urang. Nyata anu minimal kadenge ku urang teh bacaan takbir, bacaan Fatihah atawa digerenengkeun kitu. Cenah kadengeun ku urang sorangan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jeung saterusna sakur rukun anu bangsa ucapan dina salat dianggap sahna lamun dibacana minimal kadenge ku sorangan. Nya kitu deui bacaan anu sunatna munang teh ganjaran jadi teh ayeuna ngalakonan pasunatan tina bacaan-bacaan eta minimal kadenge Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila tah awewe tah keun aya lalaki mah insyaallah awewe loba ayeuna tukangeun mah nya bisi teu paham nya kitu deui bacaan-bacaan anu sunatna bacaan anu wajib bacaan sunat kitu gerenengkeun harewaskeun urang ngabetem kunyam-kunyam wungkul eueuh soraan eta teu jadi sehingga nu junub oge lamun ayeuna kunyam-kunyam wungkul teu haram dasaratna teh kudu kadenge ku sorangan musmi'an biha nafsahu wa kharaja ma iza talafadha beda kecuali jeung masalahna di mana-mana nalaputkeun macakeun si jalma walam yusmi nafsahu bari teu kadenge nyata ku sorangan sepanjang normal pandengena eta teu haram kajam lamun teu normal ya jadi leuwih artina akeun bae da teu kadenge ku sorangan mah dan teu haram keur junub oge. Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun maneh pan keur jeuh kada ku agung teu kadang baru deh bongeng eta mah kitu tah eta mah tong diasupkeun ka masalah ieu eta mah aya kelainan gitu
eta kelainan ulah aya namun tapeda aya bahasa ada berarti kanan ieu mawacana urang temani nembonge gitu eta mah lain deui anu katiluna cenah ulasan ieu mah nyaeta jalma anu junub haram maca Quran teh lamun jelema Islam kumaha jelema kafir aya jelema kafir mah teu wajib kudu dicarek lamun aya jalma kafir keur junub maca Quran teu wajib dicarek ke urang karana manehanana mah teu nekankeun kana hukum haram atuh dah walaupun ari di akhirat mah tetep we meunang siksaan. Jadi sakur-sakur ayeuna parentahan, sakur-sakur ayeuna khitab Allah. Khitab teh nyaeta seruan anu dikeunakeun nyaeta ka sakabeh jelema, ka sakabeh jin. Mangka ketika khitab ieu nyaeta mangrupakeun parentahan, sakur jalma anu teu ngalakonan kana parentahan eta rek Islam rek kafir kena siksa. Cuman bedana ari jalma anu Islam mah wajib urang diguraheun lamun teu ngalakonan kana kawajiban salat sia gitu. Ngaji sia, puasa sia gitu. Kerja mah Islam mah gitu wajib. Tah jalma kafir mah nyaeta teu aya kawajiban urang gurah geureuh tutah kita puasa sia urang kafir gitu. Salat sia urang kafir, ada yang perintah eta di dunia, adapun di akhirat nya disiksa urang kafir. Nya disiksa termasuk nyata ya tentang paharaman anu keur junub. Jalma kafir teu wajib dicarek, teu wajib dilarang teh nyata ku urang di dunia. Lamun aya jalma kafir nyata junub tapi maca Quran teu wajib dicarek. Adapun ke di akhirat mah tetep meunang siksaan karena wali-wali maca Quran keur kaayaan junub gitu, keur kaayaan junub. Anu kaopatna nyaeta jalma anu junub haram maca Quran teh lamun anu junubna mukallaf teh jelema anu sehat akal teh jelema anu balik akil balik berakal sehat akalna oge geus balik. Malamun budak kumalamun anu gelo teh asuh budak junub mungkin budak ayeuna junub mungkin kumaha ya ayeuna kapungkur menyata ayeuna ti guru kitu contohna bari cenah ayeuna budak ayeuna mun sama berarti ukuran balik teh nu kaluar wanita salapannya minimal ya di bawah 8 tahun gacel we gitu aya bobogaanana jegengan gacel tah bijil ayeuna mun teh eta bijil mani junub teh budak tuluy ayeuna mun teh budak junub teh tuluy ayeuna mun teh diajar Quran tuluy maca Quran teu doraka eta mah padahal keur junub eta budak eta mah apa di jelema nih atuh dican waktuna dipaksa eta mah nya kitu deui jelema edan tah tinggal we dua deui meureun acan teh nu kalimana jalma anu keur junub haram maca Quran teh nyaeta lamun ayana nu dibaca ku jelema anu junubna memang Quran anu masih keneh berlaku lapatna anu masih keneh berlaku lapatna kan aya namun tamaya Quran teh anu geus teu diberlakukeun dina sisi lapatna teh aya we dalam Quran teh gitu teh tapi aya namun tama eta hukum diganti lapatna nyaeta ku lapan anu lain mangka ketika geus disalin bacaanana tuh dibaca ku junub sementara geus diganti teu haram. Jadi haram teh nu masih keneh berlaku lapatna aya dina Quran teh salah satuna
nyaeta ayat anu berhubungan jeung hukum ranjang. Kan dina hukum ranjang teh nu aya mah dina Quran no. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ajaniatu wajani fajlidu kulla wahidin min umma mi'ata jaldah jeung saterusna kan eta nya da tah eta nu aya tah maca nu eta padahal aya namun tama eta teh salinan anu asal ayat nama teu memeh ayeuna disalin dina Quran teh nyaeta kalimatna asyaikhu wasyaikhatu idza janaya farjumuhuma albattata nakalan minallah wallahu azizun hakim eta nu aslina mun maca nu ieu jelema anu junub anu geus dihapus kepada Quran teh haram anu haram teh nyaeta maca anu masih keneh berlaku ayat ajaniatu wajani jeung saterusna nu ieu mah teu padahal ieu teh Quran asalna mah gitu ngan disalin nah teh haram nu ieu asewa nu itu haram mah nyata ayat ajaniatu jeung saterusna. Kedua nyata khusus ayana paharaman maca Quran nyata khusus Quran ayana paharaman jalma anu junub kana maca khusus maca nyaeta ayat suci Quran. Adapun ayana mun maca kitab-kitab suci anu lainna sariyati Quran teu haram. Pan ayana kitab-kitab suci teh kitab-kitab Allah teh Taurat, Injil, Zabur berlakuna paharaman jalma anu junub kana maca teh khusus maca Quran hungkul. Adapun maca Taurat mah andai kata Taurat mah aya nu asli maca aya namun tama Injil andai kata Injil na aya teu haram. Itulah salah satu kelebihan Quran tina kitab-kitab suci yang lain. Walaupun pada sama kitab suci aya kelebihan Quran mah haram dibaca kudu junub. Taurat jeung Injil mah jeung Zabur mah teu haram. Itu kelebihan Quran. Itu kelebihan aya namun tama Quran. Ya, anu terakhir anu kagenepna haram sote jelema anu junub maca Quran lamun diniatan Quran hungkul lamun disediaan diniatan nyaeta niat maca Quran hungkul atau nyaeta maca Quran ongkoh niat dikir ongkoh ya. Niat maca Quran ongkoh, dikir ongkoh atau aya namun taman niat salah satuna tapi teu ditentukeun niatna adina teh pokona kuring niat salah sahijina we teu ditentukeun eta tetep haram maka lamun sega aya namun taman jelema seseorang lamun maca salah satu ayat Al-Qur'an aing maksud jeung tujuanna nyaeta erek ngadalil weh dia ingin hujah teh rek ngadalil maka tetep eta berlaku haram walaupun maksud jeung tujuanna dikir ieu Quran dina nalika dipake ngadalil maka jadi hukum Quran tegas nama ari bangsa ajengan mah gitu jeung bangsa aya namun tama sati-sati ustad-ustad tong wani obrol keur junub sabab tukang ngadalil begitu ayeuna keur junub mah aduh tarajoa tamu ai panitia ayeuna nanyakeun hukum tetap jadi gitu beres eta ayeuna didalilan ku anjing anu keur junub teh gitu jadi ulah ayeuna mun tanya hareup pantang keur junub begitulah bisi naon bisi teh ayeuna aya tamu teh tarajoan teh nanyakeun hukum nanyakeun ayeuna mun teh makadudukan ayeuna mun teh permasalahan
ai ajengan paratina ai ustad paratina pan Quran mah jawaban soal Quran ke soal Gusti Allah ke anu eta teh nyata keur dijieun hujah ayat Quran eta mangka keur anu junub tetep hukum haram walaupun nyata diniatan dikir nah atau aya namun tamah niatna ieu mah niat aya namun tamah naon nyaeta dikir niat ngadoa gitulah niat aya namun tamah eta jadi ieu teh aya peluang Quran dibaca keur anu aya namun tajunub teh eta teh aya niat matak aiker anu malawung mah geus saila ulah dibere lawak da sampai bisa mungkin engke menang dibaca nyaeta lamun diniatan niat dikir wungkul gitu tah niat ayeuna dikir wungkul atau ayeuna mun tama ieu manehanana misalkan ayeuna mun tama teu diniatan naon-naon berarti mutlak tetep haram geus keur anu eta mah ulah dibere lawan we keur anu malawung teu bono ai keur ajeunna silakan ke da mungkin dipungkal pengkol niatna teh keur anu malawung keur anu cicing teu hirup di hatena geus entong we gitulah baca ayeuna mun tamakana Quran teh mun keur kaayaan junub mah gitu. Jadi ayeuna mun tamanaon dikhawatirkeun nyaeta teu diniatan dikir. Mata teh oge al-akbar kok ieu mah ayeuna mun tamat teu niatan naon-naon keur anu malawung model urang. Contohna kaanjar Al-Qur'an. Ya dereng-dereng Quran teh dibaca tulisanna teh. Teu aya tujuan itu, teu aya tujuan ieu. Teu aya namun temen tujuan itu, teu aya tujuan ieu. Naon ieu pala yahrumu maka teu haram. Fa innahu la yusama Qur'ana. Sabab dina nalika ieu Qur'an ayeuna dibaca tuluy ayeuna mun tama hiji dina nalika dipengkolkeun kana lain Qur'an tuh illa bil qasdi terkecuali nyaeta ku dimaksud Quran ketika dimaksud Quran jadi lain Quran jadi Quran ketika diniatan Quran maka ketika ieu ngadereng teu disadari we kitu istilah mah teu disadari teu sadar teu inget teu eling kana Quran lain Quran geus kabiasaan eta mah model ayeuna mun teh anu tukang wiridan atawa ayeuna mun teh jelema anu model ayeuna ngabiasakeun babacaan dina nalika aya kejadian gerahnya mana begitu ayeuna mun teh eta cenah parantos mulih ka rahmatullah jelema ayeuna mun teh model urang mah jol naon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eta teh mungkin teu diniatan naon lah teh ada niatan dikir tapi ayeuna teu nyaho kan hartina oge gitu aya diniatan ayeuna mentaba Quran eta mah geus kebiasaan atuh mangka ketika anu junub tuluy ngandenge aya berita duka berita ayeuna mun teu kematian jol dereng inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eta teu naon-naon teu haram. Sabab ayeuna catatan Quran teh ketika ayeuna mun teu diniatan Quran dimaksud Quran ayeuna niat naon-naon mengkol tina Quran kana lain Quran berarti eta mah lamun diniatan baru jadi dikir teu diniatan teu kebiasaan teu diniatan geus kebiasaan tuluy urang ayeuna mun teu geus dahar ngeunah alhamdulillahirabbil alamin Quran teh Fatihah gitu loba deui tuluy ayeuna mun teu urang begitu ayeuna mun teu naon ya ayeuna mun teu ngadoa kitu nyaona hiji-hijina doana teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Quran jelger aya guludu yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu Quran dia eta oge kitu. Nah, mangka ayeuna mun teu kita dipengkolkeun teu diniatan Quran ieu mah
kebiasaan gitu. Jadi tujuh maka terjadi Quran, maka itu haram, maka haram ketika dipengkolkeun tina niat nagan Quran. Wa amma ingda ada misorti, adapun di mana-mana aya namun teu aya anu mengkolkeun tina niat Quran, tina maksud Quran kana lain Quran, payu sama Quranan, payu sama Quranan, maka eta dingaranan Quran. Walau bila qasdin sanajan teu diniatan, kudu dipungkal pengkolna kunia, kudu dipungkal pengkolna nyaeta kunaon, ku aya namun takunian diniatan aya namun Quran, namun teu diniatan teu aya namun terjadi Quran. Hukumna teh nu terakhir catatan syarat jalma anu keur junub haram maca Quran antakunal qiraatu naflat, lamun bacaan Quran maca Quran hukumna sunat. Pan maca Quran teh aya anu wajib, maca Quran teh aya anu sunat. Anu wajib maca Quran dina naon? Dina Fatihah, dina sholat bacaan Fatihah. Gitu. Jadi anu haram kerja ma anu junub lamun maca Quran hukumna naon? Sunat. Seperti maca ayeuna sehari-hari lah gitu. Adapun anu hukumna aya namun tamu wajib mah henteu. Anu hukumna wajib baik aya namun tama dina jero salat maupun ayeuna dina luar di salat, lamun hukum maca wajib. Seperti mana dina salat jelema anu boga kewajiban salat aya namun tanu 5 waktu pea tuluy teu boga parawan susuci, alat susuci teh kahiji cai, kadua taneuh, cai parati wudu jeung adus, taneuh parati tayamum. Ari dina waktu salat taneuhna oge teu aya, caina oge teu aya. Ai salat tetep wajib, dekul salat karena salat hormat waktu atau apa kitu horentea. Dina jero salat teh anu teu meunang teh maca Quran anu hukumna sunat. Maca Quran anu hukumna sunat dina salat maca naon? Maca sunat. Ari maca Fatihah hukumna tahmun maca anu wajib mah teu haram. Dekul padahal keur junub maca Fatihah. Dina palebas suratna haram maca surat tong dibaca. Surat nama da sunat. Fatihah we unggul gitu karena Fatihah mah macana wajib gitu contohna gitu ayeuna contoh farqobaina ayat sidal qiraah wa ayyut liqa masalah fatakunu qur'anan indal itlaq liwujubi sholati alaihi mangka aya namun tabadina nalika dimutlakeun eta ayeuna jadi Quran karena wajib salatnya eta maca Quran eta nya maca Fatihah palayu tabarul mane pan aya mane keur junub teh naon atuh aya nama eta mah teh jadi ukuran jadi berat keneh nya eta berat keneh salat aya salat teh jadi teu maca Fatihah mah mangka aya namun tambah jatuh paharaman eta keur junub nya tara maca Quran timbulnya eta hukum wajib. Di luar salat mungkin we seseorang boga kewajiban maca Quran dina luar ti salat ya terbayangna kagambarna kumaha gambaranana model ayeuna seseorang manehanana boga panadaran rek maca Yasin dina poe Sabtu tuluy ayeuna mun tama dina poe Sabtu jam jeung jamna kayak gitu ditantukeun nadar kuring isukan poe Sabtu
jam 10 rek maca surat Yasin. Begitu aya namun tamadina jam 10 gitu kan kerkayaan dulu ari cai ari tanah keur arusna maka wajib dilaksanakeun panadaran eta isu maca Yasin bari kerkayaan junub lamun eueuh cai jeung lamun eueuh tanah aya cai mah aya tanah nya adus heula saya mengolah dia malah mundur tah sakitu nyata anu berkaitan jeung paharaman jalma anu junub haram maca Quran teh catatanana atawa syaratna 7 di mana-mana eueuh anu 7 ieu teu kena aya namun teh haram teu kena aya haram wallahu a'lam bissawab.